Parah stiris kieu Gusti, aku musim hujan. Lamun aya si Lukas mah rek antar ka dokter teu kuat sinarion deui budak teh ka dieu we. Dibalerkeun heula ieu mah. Biasa sok ka dieu budak teh. Aing mah geus teu kuat parah stiris Gusti aku. Pes, ada kopi Pes. Pes, Pes, astagfirullah, Pes, kunaon Pes, 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 mana kunaon, Gas, mana kunaon, panas tiris Gas, ya dieu mana, tiris kan, kunaon, Pes, kunaon mana? Panas tiris nyata antar ka dokter teu kuat. Ka dokter? Iya, teu kudu ka dokter urang kieu mah. Nah, kumaha atuh? Geus manikeun panas mah. Mak nya dimanikeun. Manikeun. Jadi leungit panasna. Hah? Cobaan gerahok manikeun. Leungit. Ari tirisna kudu kumaha? Si dulu. Hah? Si dulu? Nah hanya kabogoh orang teh jadi beda gitu padahal orang teh temen tanah naon kemana nanya terus iya jangan naon gitu lelaki orang teh jadi beda padahal temen tanah naon ya beda mu naon beda nak gitu orang teh dateng ke loba pamenta kemana nama terus tapi orang teh sok gitu dikerdak goblok sifat kudu dirubah teh harusnya dia ka dia ka dia apa ieu Mang, naon teh? Itu motor diantep ku bangsat. Wah, balik sudah motor aing. Asli lah. Ini cenah sepe urang usep mah. Iya, tinggal itu juk. Motor diantep ku bangsat. Lucu jangan aja motor aya. Anjir ngapain yuk. Ya makan aing bisa. Jangan terbalik, Jang. Semoga gawean aing motor aing aya. Itu memang aya ngan diantep ku bangsat. Teu dicokot. Tapi Wah, rame pisan ieu film bangsat. Ningali naon ya teh? Ningali film Rudy Gebul official dong. Ramenya? Rame pisan ieu komedi terhot di 2023 nya teu apal. Teu apa lagi? Can subscribe-nya. Nya juga teh. Manya eleh ku penonton oge tinggalin pada subscribe manya is acan. Emang benar penonton tos. Tos can penonton? Tos dong, minuman itu minuman. Jadi gimana kawan-kawan? Jadi jangan lupa saksikan film-film pendek Rudy Gembul official. Dan jangan lupa apa? Cicing heula. Cicing heula, can beres. Terus jangan Cicing heula, can beres. Cicing heula, can beres. Iya waktu kan masih berjalan bos. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang ada di semua di Jagat Raya, pokoknya jangan lupa untuk tonton Rudy Gembul official, jangan lupa komen dan share tentunya teman-temannya, dan ada kejutan-kejutan menarik lainnya di dalam Terima kasih. Can beres. Dang. Brother, yuk.
Mereka mana itu teh? Biasa jalan-jalan teh. Aduh, ada jalan-jalan wae betul mah. Tanya kalau naon eta? Iya, sepatu. Sepatu di cekelan. Ada itu. Ada. Ngomong-ngomong sepatu ya. Kurang rek nanya. Ari sepatu KW jeung ori teh naon bedana? Ah, sepatu KW jeung ori maksudnya kulit asli? Kulit asli naon bedana? Teuing atau teu apa? Emang kumaha gitu dan bedana? Tah, lamun kulit asli mah dicocoreng teh katingali bentol. Bisa wae lah ini mah. Lain kas. Iya rencana orang bakal berhasil mal. Orang teh ngarampok itu pemanasan urang beunat. Goblok ai siapnya ada olahraga pemanasan. Ulah imah kan. Ngarampok. Kudu latihan. Aya rencana ari maling naon. Budak jadi tertarik teh. Masih dibantukan sih orang bakal mah. Rek main coet lah. Belum bisa nyawa. Ada yang terplanning mana rek? Nggak berenang, mereka maling hutang ke kabur urang. Hutang apa nomornya emang? Teu apal. Ai patokan nomor nama ngan hari teh begitu dicabak teh sakieu mah aya. Goblok. Guru juri, rek mencet tendela sih mah. Bukan tah, minyakna. Pan pemanasan heula atuh bos. Pemanasan heula bos. Sok aduh. Sok lereskeun. Aduh tuh yang dengan cara naon Alah, ngarek ais. Mau Mau. Iya. Nah, jadinya akang-akang teteh-teteh anu garelis pamaksa dan abdi ka dieu teh Itu baru disumpul sebutkeun teh. kumaha atuh Nu garelis resep oh balikan deui Pada lain teh kasar-kasar banget. jadi kieunya teteh-teteh anu garelis akang-akang anu garanteng kegunaan kipas ieu teh nyaeta untuk mendinginkan suasana hati kita yang sedang kacau seperti hati kita yang galau. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di sini ya, barang siapa Urang eta lupa. cokot segala jang naon ya. Jadinya para pemirsa, barang siapa kurang nyopot kipas ieu teh yang supaya orang tidak kepanasan dalam ruangan. Nah, barang siapa aku merenung apa itu gunaannya yang naon ayeuna Asa wau asa kapel. baik jadinya barang siapa sok dipake ieu teh orang yang promosi nah tuh Dia mesti sebut kompon geuning ieu teh nya kipas teh kegunaannya sangat banyak untuk mendinginkan. Barang siapa yang orang pak. Iya, dewa promosi orang ningali Rodi Kumbul we. Nah. Jujur mah eta